Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekrebar Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana wae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian katujuh. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Serta can dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping tong lali klik tombol subscribe-na, like-na. Oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu parantos ngomen, parantos ngalaik, oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Lamun bener kitu, ayeuna urang paluruh deui ka Cipanas, tapi Mang Aleh kudu ngilu jeung kuring. Sifat Rani can kapanggih mah, Mang Aleh tetep kudu ngilu jeung kuring. Hayu urang ka Cipanas Mang Aleh. Pasanap mani nyorongot kawas nu ambak lantaran teu ngeunaheun pedah geus diseungseurikeun. Nah bat mamawa abdi sagala pasanap teh, jawab Mang Aleh embungeun. Sabab Rani waktu di Cipanas nyebutkeun are ka dieu. Jadi tangtu kadiana teh ka Mang Aleh. Hartina Mang Aleh masih kasangkut. Hayo ngilu ka kuring atawa kadiekeun duit kuring anu bareto geus dibikeun ka Mang Aleh. Sok pilih mending mana, ngilu ka kuring atawa ngayakeun duit. Omong pasanap ngebentak. Ngayakeun duit embung da geus beak, ngilu embung da abdi teh boga cabak pasanap. Hayang ieu atuh kana beuteng ieu, ceuk pasanap beri nyabut belatina. Mang Aleh henteu ngajawab panonna teh melong bae kana belati nu seukeut sarta herang akurilap. Manehna sieun pisan ditabak ku pasanap teh lantaran ngadenge beja pasanap kawentar jago. Atuh gancang Mang Aleh teh ngawalonan ka pasanap. Mangga atuh pasanap, tapi abdi teu gaduh ongkosna. Janten sagala ongkos-ongkos ka ditu teh jeung ongkos dahar abdi kudu bapa nu nangkas. Mang Aleh ngajawabna rada ngadareg-deg. Nya ku dewek, ayo indit. Pasanap mani buncelik-buncelik bae panonna teh. Leos harita arindit keluar ti jero imah sanggeus araya di luar, gancang panto eta imah ku Mang Aleh teh dikunci. Geus kitu terus lalempang, reg pelebah pasar pisan, maranehna teh areureun sarta megat kendaraan anu rek ka Purwakarta. Sanggeus aya celak tarumpak ngajugjug ka Purwakarta. Barang manehna geus tepi terus ganti kendaraan ti Purwakarta ka Bandung sarta lebah pada larang pasanap jeung Mang Aleh taruruna teh di dinya terus muru ka Bogor rek eureuna di Cipanas. Kira-kira pas sore manehna ka kara tepi terus muru penginepan maksudna rek ngaso heula sarta rek ngadedengekeun. Sanggeus ngaraso sakedeung kira-kira pukul 5 pasanap jalalan-jalan panon poe kahalangan ku mega anu ngadingding. Atuh teu matak heran di dinya asa sareupna padahal mah beurang keneh ngan bubuhan tempat luhur katambah kaliput mega nu matak siga geus burit. Tadi dinya waktu Rani kapanggih teh Mang Aleh. Jadi kudu sampeurkeun teh ka imah eta. Ayeuna anu kudu nyampeurkeun anak iwal ti Mang Aleh sorangan. Cing hayang nyaho aya Rani di dinya atawa eueuh, jeung lamun eueuh tanyakeun ka urut tununganana ka mana Rani teh. Lamun aya ajak baliknya, sangkan manehna daek balik deui ka Kalijati. Ngarti Mang Aleh atawa henteu? Pasanap beri netep ka Mang Aleh sarta nunjuk ka bumina Neng Minangsi. Di dieu dununganana teh keun ku abdi rek didatangan pasanap. Ari pasanap rek ngadaguan di mana? Jawab Mang Aleh bari melong.
ngara teu curiga mah mending ngadagoan di penginapan baiknya. Tek atuh gara samperkeun ka ditu. Keun bapa ngadagoan laporanana di penginapan. Pasanap bari leos manehna indit balik deui ka tempatna. Sanggeus pasanap ngaleos gancang harita Mang Aleh lempang muru eta imah barang sup ka pakarangan. Manehna ngarasa betah lantaran matak lalucu jukut-jukutna diatur siga dijieun aksara sarta di sisina jukut pinuh ku kembang laligar nu warna rupa-rupa matak ti belat nu ningal. Mang Aleh lempang na jongjon muru kana lawang panto barang jol kalebah dinya aya istri gagah pisan nuju calik ngaos buku serta nganggo kaos haneut. Gancang Mang Aleh kaketro kana panto ngabejaan. Saha? Cek eta istri teh bari nutupkeun bukuna serta ret ngareret ka lawang panto. Ari breh aya tatamu terus harita disambat. Mangga calik. Cek Neng Sumarni bari teu weleh neuteup horeng Neng Sumarni nu keur ngaos buku teh. Aya naon bapak teh? Neng Sumarni sanggeus Mang Aleh diuk teh terus nanya. Eta bade tumaros pun embang teh Neng. Aya nu jenenganana Rani di dieu teh. Rani anu ngababu Mang? Sumarni atoheun pisan. Sumohon anu teu Kalijati. Laras teu Kalijati ngakukeunana oge. Aya pikir naon Mang teh? Sabab Rani teh geus digawe di dieu. Bade dibantun bae Neng. Margi anjeunna pun alo sareng tos teu indung bapa deui. Kajaba ti Mang sorangan mah kolotna teh. Tah kumargi anjeunna miosna ti lorompok teu wartos heula ka Mang. Kapaksa bae ku Mang teh dipilari. Nya kengeng wartos aya di dieu. Jawab Mang Aleh beuki gumbira. Kae atuh antosan Mang urang gerwan heula. Jawab Neng Sumarni bari terus manehna ka jero imah. Rani, cenah barang geus tepi ka kamarna Rani teh. Bade naon juragan? Jawab Rani siga nu reuwas. Tuh aya semah di hareup, semah lalaki. Neng Sumarni bari jamedod. Ngadenge semah lalaki gebeg Rani ngagebeg sabab ceuk sangkaanana eta semah teh Den Barnas atuh manehna hariwang lantaran geus dibejaan yen ti waktu harita mah henteu meunang babarengan jeung anu ngaran Den Barnas nu matak ngarasa reuwas. Sok sieun eta Den Barnas teh. Hayoh tepungan Rani, bet kalah ngahulang bae. Sieun, ceuk Neng Sumarni mani nyorongot kawas nu keuheuleun pisan. Gancang Rani teh ka hareup rek nepungan eta semah barang jol ka kamar hareup gok pasang rok jeung pamana anu harita keur diuk. Atuh Nyi Rani ngagebeg sarta melong ka pamana. Mang Aleh, Nyi Rani mani harosos nyaritana teh. Rani, kamana bae hidup teh anaking? Mang neangan kamana-mana tapi tetep teu kapanggih. Nah make ninggalkeun ka Mang Rani. Naon dosa Mang teh? Ceuk Mang Aleh dumaruda serta manehna api-api henteu nyaho kana persoalanana pasanap. Tangtos abdi teh mios Mang, margi bade dipaksa pirusa ku pasanap. Anu pangakuan manehna mah abdi teh atos dijual ku Mang. Naha Mang, ka abdi teh mana tega-tega teuing. Abdi teh manusa Mang, abdi teh nganut agama. Tapi naha ku Mang disamikeun sareng sato. Naon kalepatan abdi ka Mang? Ceuk Rani bari teu kawawa curucud cipanona ngalembere. Rani, Mang teu rumasa ngajual hidup ke pasanap. Eta mah jijeunan pasanap bae. Lamun Mang rumasa nyieun laku kitu ka Rani, moal diteangan ku Mang teh Rani, malah diantep bae meureun. Rek kitu rek kieu oge. Tah tandana Mang nyaah ka Rani, buktina ayeuna masih neangan. Syukur Rani kapanggih ku Mang aya di dieu. Sing percaya Rani ka Mang yen Mang teu ngabogaan pikiran jahat. Hayu Rani ngilu deui ka Mang sabab lamun Mang paeh eueuh nu nganyahoankeun meureun nya kitu deui lamun Rani maot tangtu Mang teu nyaho kuburanana. Jawab Mang Aleh kawas nu ngolo. Nuhun Mang kana kasayan Mang, namung punten bae abdi teh alim nincak di lembur sorangan anu tos dicadaan ku pasanap. Puntennya Mang, abdi moal tiasa ngiringan kana kapalai Mang. Jawab Rani bari dumaruda bakat kuna langsa. Rani teu nyaah ka Mang teh. Sanes teu nyaah Mang,
namung abdi alim janten korban 2 kali. Ayeuna mah mangga bae mulih deui keun abdi mah bade usaha milari kipayah teh ku tanaga sorangan moal rek nyusahkeun Mang. Hapunten nya Mang aleh bilih aya kalepatan abdi. Wireh nandu kana kapalaina sepuh jawab Rani bari ngeluh. Nya moal bisa dipaksa arimbung mah Rani ngan perlu nyaho bae nya. Pang Mang ayeuna datang ka dieu teh lantaran ingat ka alo anu geus teu indung bapa anu perlu ku bantuan anak kolot, tapi gara-gara pasanap boga laku lampahina. Nya Mang nu kababawa terumasa Mang teh anak king make kudu jeung ngajuarani sagala mah. Ceuk Mang aleh ngabohong atuh nyerani ngahlas ngadenge eta basa kitu teh. Mang, abdi teu nyangka kitu ka Mang, tapi abdi mah wartos ti pasanap bae. Waktos maksa mirusa ka abdi. Hampir kabobolan diri abdi teh Mang. Saena bae Gusti anu Maha Suci masinang tayungan ka abdi anu iman ka anjeunna. Punten bae nya Mang, sakali deui ulah kirang-kirang nya ngahapunten. Irani bari teu kawawa berebay Cipanona ngalembereh deui. Syukur ani salamet mah, jaba Mang oge hayang ngapi ngajaring kanu jadi anak teh. Tapi harita Mang teu bisa sarta hampir kabobolan ku pasanap. Syukur anak king ari betah di dieu mah. Ngan engke mah kaharep sakali-kalian mah longokan bae Mang nya. Bisi galingging panas tiris moal cuang ciung teuing ari dilongokan ku anak mah. Mangga Mang, tangtos hiji waktos mah abdi ngalayad ka ditu. Ngan waktosna bae anu moal ditangtoskeun teh jawab Rani bari nyusutan Cipanon. Syukur Rani, permisi atuh Mang teh bade wangsul, jawab Mang aleh semuna langsa. Sarta sanggeus didinan leos Mang aleh ngaleos. Rani gabena ngalimba bari netep ka pamana anu harita ngaleos. Cipanonna teu karasa ngalembereh mapai pipi. Nyi Rani ngalange bae netep kanu ngabeng beos ku Sumarni di Bandungan sarta pok ditanya kieu. Rani, gebeugnya Rani ngarenjag eukeur ngalamun ditanya. Sarta red kaneng Sumarni anu melong ka manehna. Gancang Cipanonna Rani ku manehna disusutan sarta pok Rani ngawalon sorana teh dumareda. Bade nahon juragan? Jawab Rani bari netep kaneng Sumarni. Rani, sanajan kuring lain dunungan anjeun, tapi perlu kuring mere nasehatnya. Ulah abong-abong ngababu meni belagug, ulah abong-abong ti desa meni teu nyaho ditata. Saha nu datang dia teh? Neng Sumarni bari mureleng kawas nu hayang ngarakab. Pun paman juragan, jawab Rani meni lamun nyaritana teh. Pun paman, kitu peta kanu jadi paman teh, kitu peta kadatangan kolot tinu jauh teh. Ngerakeun dunungan sia, heug suguhan cai kadinya. Sajauh-jauh ti Kalijati ka dieu, tapi teu dibere cai-cai acan. Dasar babu belegug sia. Ari panata hayang kaden barnasnya. Ari kalakuan belagug leuwih-leuwih ti anu dusun meledug. Neng Sumarni bari mureleng kawas nu ambak. Ngadenge eta kecap teh sereset hatena Rani meni asa digerihan manehna rumasa pisan ka kolot henteu alewoh, henteu ngahormat ka paman, teu ngajenan teu gumati, tapi manehna kitu teh lain ngahaja ku ngewa tapi bakat ning kapaksa. Rek ngahormat osok sieun ngaleulewihi dunungan. Ari manehna teu hormat, geuning maneh diseuksekan ku basa anu garihal. Atuh henteu matak heran curucud Nyi Rani ceurik. Arusna eukeur kitu teh sumping juragan Winangsih atuh gancang ku anjeunna anu ceurik teh ditanya. Kawas anu heran pisan. Kunaon Rani make jeung ceurik sagala? Ceuk juragan Winangsih. Rani teu daek ngajawab kalah nyusutan Cipanon atuh mani gancang pisan Neng Sumarni teh nembalan mangjawabkeun ka Nyi Rani. Eta ceuk aya pamana dia dongkap ka dieu kalah ka diusir kolotna teh. Ari kahayang abdi ulah kitu kanu jadi kolot mah. Sarta tangtu engke anu disangka awona mah urangnya ceuk. Pajarkeun dununganna embung kanjangan ku kolot babu. Ah, dasar babu. Sakitu dipapatahan nu sabenerna teh kalah leweh. Babu beuki ceurik, ceuk Neng Sumarni bari jamotrot. Rani, ulah kitu ari kadatangan kolot mah. Tapi keun bae ayeuna mah ulah dicengcerikan sagala rupa.
Ta karasanya bener na Neng Sumarni teh. Danya atuh kudu hormat ka kolot mah. Sabab urang munjung teh kudu kasepuh. Keun anu enggeus mah enggeus bae. Rani jong ka tukang kaditu. Diceung-cerikan oge da geus kaliwat. Ceuk Neng nginang sih samarukna cerikna Rani teh tibelat ka pamana. Padahal kehuleun ka Neng Sumarni ngan teu bisa kumaha sabab tatamu dunungan nu kagungan eta bumi. Mangga juragan, jawab Rani bari nginghak teh manehna indit tidinya sarta nyusutan Cipanon. Barang sup Rani ka kamar dug manehna teh ngagoler rarasaan teu pararuguh alam dunya asa poek sabab dina poe eta mani jol-jol pesediheun atuh nya Rani nalangsa sarta nyambat ka Den Barnas anu harita teu nempo. Engkang, abdi teh longok margi ayeuna teu kengeng nepangan deui ka engkang. Wireh juragan winang sih ka abdi ngalarang pisan margi namah teu terang panganjeunna janten kitu. Duh engkang, kumaha abdi sumangga geura tulungan, ceuk geurentes hatena Nyi Rani beri rembay ku Cipanon. Beurang kaganti ku peuting katambah cahya bulan kahalangan ku halimun anu ngabulan ka gunung. Atuh teu matak heran di dinya teh sepi pisan taya jalma nu ngaliwat. Iwal ti sora mobil mah nu ngagerung lalaliwat bobohan di jalan raya. Ari pasanap keur ngobrol kawas nu uplek pisan nanggap dongeng na Mang Aleh anu tadi tas nepungan ka alo manehanana sarta Mang Aleh alewoh nyaritakeun pamanggihna ti awal tepi ka akhir. Ari ngadongeng geus tamat pok pasanap ngomong deui bari netep ka Mang Aleh. Ta ayeuna geus tepi kana waktuna urang kudu ngajalankeun kekerasannya Mang Aleh. Tapi ingat aya 2-3 perkara anu kudu dijalankeun ku urang teh. Kahiji ku jalan dipaksa dibawa balik. Kadua ku jalan badami jeung dununganana. Lantaran Rani geus kabeuli ku bapa. Jadi dununganana lamun manehna teu daek nyerenkeun Rani, hartina manehna kudu ngaganti karugian bapa. Ngarti Mang Aleh? Ceuk pasanap bari netep. Ngarti ceuk hiji sora ti lawang panto kamarna. Gebeg pasanap ngarenjag ngadenge eta sora teh. Gancang harita manehna ngagilirkeun belatina sabab tangtu anu ngintip rek hianat ka manehna sarta terus mere tanda nitah nyingkah ka Mang Aleh. Sabab lamun eta panto dibuka kuno hianat arek dipapag ku peso belati. Lantaran anu ngarobrol harita teh jara rempe kawas anu sieun bae atuh nu ngintip teh imut tina bakat ning kubungah sarta mikir jero hate kudu kumaha akalna sangkan eta nu di kamar bisa ngomplot jeung manehna. Alus ya aing tadi make hayang nepungan ka Paman Rani. Jadi nyaho ayeuna mah kanu sabenerna teh yen pamana si Rani teh arek mawa alona dititah ku pasanap. Siga kumaha rupana pasanap teh ceuk geurentes hatena Neng Sumarni beri ngajanteng di hareupeun eta panto horeng Neng Sumarni anu ngintip-ngintip teh. Lantaran anu di luar teu daekeun ngomong deui sarta teu daekeun asup mungkakeun panto kamarna atuh pasanap teh kerung beri nyekel perah peso anu masih keneh naplok nyolegreng dina cangkengna nunggu anu ngintip asup ku pasanap rek ditewak. Nya kitu deui Sumarni lantaran di jero jempe kawas nu sieun diintip rei hatena hayang asup nyamperkeun ka eta kamar. Reket panto eta kamar ku Neng Sumarni dibuka tapi lalaunan pisan. Atuh beungeut pasanap rewas sabab nu ka panto teh lalaunan kawas apik taliti sieun cilaka atuh manehna teh siap ngamangkeun peso belati anu seseukeutna herang ting puri nyai matak serab katojo ku lampu listrik. Mang Aleh meni nyoroncod manehna sieun pisan lantaran tetuman kitu manehna acan ngalaman neuleuh nu nabak jelema. Ari ayeuna geus pasti bakal aya nu ditabak hareupeun manehanana atuh Mang Aleh molotot tina bakat ningku power sarta netep ka pasanap sakapung panon Mang Aleh ngagiler ningali panto nu muka lalaunan. Brai eta panto teh muka sup Neng Sumarni ka jero ari sup ari dijewang ku pasanap anu ngintip di tukangan eta panto. Barang arek jeres ditublas pasanap meningat ranjug sebab musuhna awewe sarta buncelik sieun. Aw, cek Neng Sumarni meni molotot bakat kurowas halusna bae teu tarik jadi henteu kadengen kudu dareukeut kadinya. Rek naon anjeun ngintip ka kuring? Cek pasanap meni mureleng bakat ku ambek sarta ngamangkeun pesona.
sanes Bapak abdi babat abdi batur Bapak musuhna Rani cek Neng Sumarni mani Arab eueup nyaritana teh teu bedaku eueup sahangaran pasanap berisot Neng Sumarni teh dilesotkeun Sumarni sanes musuh Bapak abdi mah cek Neng Sumarni bari ngareret ka Mang Aleh anu harita aya di dinya olohok mata simeteun leres Bapak dununganana Rani ieu istri teh malah waktos tadi oge nyang hareup ka abdi cek Mang Aleh rek naon los ka dieu pas tanya pasanap tetep bae galak nanya teh bade ngawartoskeun ka Bapak yen Rani teh bobogohan jeung hiji pamuda anu ngaranna Den Barnas tah Den Barnas teh pisalakian abdi Pak numawi ayeuna abdi ka dieu teh bade ngunjukkeun eta supados Bapak tiasa nulungan abdi cek Neng Sumarni beuki teteg nyaritana teh diuk tah dina ranjang cek pasanap bari ngasupkeun di belatina ari Neng Sumarni atoheun gek manehna diuk dina ranjang rek ngabejakeun naon ka Bapak teh pasanap neruskeun ngomongna sanggeus Neng Sumarni diuk deui teh Bapak abdi teh anu gaduh imah sareng pakarangan anu disewa ku Dunungan Rani nyaeta Juragan Suryaman anu ayeuna aya di luar negeri sareng saderekna Neng Winangsih anu ngurus alona Neng Tini nya ayeuna anyar keneh dibaturan ku si Rani urang Kalijati cenah abdi dongkap ka dieu teh kumargi tadi aya Mang Aleh anu dongkap ka Rani sarta kasing hareupan ku abdi anu maksudna Mang Aleh ngajak ka Rani sangkan daek dibantun deui ka Kalijati tapi Rani nolak anu kasaksi ku abdi mah atuh Mang Aleh ngaleos tanpa hasil nu dimaksudna kumargi abdi nyaksian yen Mang Aleh bade ngabantun Rani atuh saberesna Mang Aleh mios teh abdi ngahaja nyeksekan ka Rani supaya ulah kitu ari kanu jadi kolot teh sarta Rani ceurik harita teh katambah caritaan abdi dibenerkeun ku dununganana Rani Juragan Winangsih teh tah sanggeus kitu abdi aya emutan hayang nyusul Mang Aleh da cek rasa abdi teh tangtu can jauh sarta tangtu are kana bos numawi disusul bae anu dimaksud ku abdi hayang badanten soal Rani ari ditalengteng ku abdi geuning Mang Aleh teh sanes mulih tapi los ka dieu atuh teras diintip sarta sadayana cariosan Bapak ku abdi kakuping pisan numawi teras bae abdi asup ka dieu cek Neng Sumarni nutup caritaanana oh gitu syukur ari kitu mah rek mantuan ka Bapak meureun nya pasanap meuni bungangang asa nambahan batur laras kitu Bapak manawi bahan katampi jawab Neng Sumarni ngarasa regreg deui ayeuna mah beda jeung waktu tadi kumaha kuduna pilakuan Bapak sangkan hasil mawarani teh Bapak rencana Bapak anu tadi disaurkeun ka Mang Aleh mah abdi kirang satuju margi di ditu aya abdi sareng aya rencang abdi Den Dadang anu penting mah aya pisalakian abdi Den Barnas anu kagila-gila ku Rani tangtu anjeunna toh pati jiwa raga ari Bapak rek menta penembus moal libere pasti kana moal liberena teh lantaran eta mah urusan Bapak jeung Mang Aleh lain urusan Rani anu leres mah enjing abdi bade usaha sangkan Rani jeung Tini arulin ka pamandian tah di dinya hantem heula ka bogohna Rani tapi ulah sina cacad komo deui kana maot mah ulah pisan margi pisalakian abdi engke upami katinggal Bapa nu unggul abdi tiasa masihan nambut mobil dugi ka mana bae anu dimaksud ku Bapak ari ayeuna mah teu tiasa margi mobilna di bengkel keneh tah kitu tujuan abdi mah kumaha Bapak satuju ceuk Neng Sumarni bari neuteup ka pasanap nu keur kerung kumaha lamun teu hasil isukan teh pasanap nanya bari neuteup tah upami teu hasil dinten enjing mangga bae wengina mah bade dikumaha oge margi enjing pasi siang mah tangtos abdi wangsul ka Bandung janten wongina moal mondok di Dunungan anak Rani oh gitu pek bapaknya tujuan kana eta usul teh tapi omat ulah jalir janjinya moal Bapak
Jawab Neng Sumarni mani bungangang. Sarta manehna terus amitan ku pasanap dividian leos Sumarni keluar. Barang geus aya di jalan gok sareng nungguan Den Dadang mani kaseleun. Di mana nani? Meni lila teuing cek Den Dadang meni camerut pedah manehna nungguan di dinya lila jeung eraeun deui ku nu ngaraliwat loba nu neuteup kawas nu curigaeun. Ah, tong make tatanya sagala Kang Dadang. Da ayeuna mah geus datang, hayu bae urang balik. Ceuk Neng Sumarni kawas nu embung ditanya atuh leos harita baralik kana tempatna masing-masing sarta duanana teu ngaromong deui kawas nu sono ku anggal maranehna terus sare. Peuting kasilir ku beurang Neng Sumarni jeung Kang Dadang harita geus harudang sarta geus kacarai. Atuh maranehna ngobrol di baturan ku Winangsih ari rani naheur cai pikeun ninyuh cai kopi. Malah teu lila geus asak sarta tamu disuguhan. Ceuk Neng Sumarni ngamimitian nyarita. Kumaha Neng Nani, betah kulum di ece teh? Jawab Juragan Winangsih gumbira pisan sigana teh. Ih, sanes betah deui ceuk. Upami teh sieun kupun bapak mah. Ah, hoyong saminggu di dieu teh. Namung kumaha atuh, da seueur pisan lereskeun di rompok teh. Janten kapaksa bae dinten ieu teh bade wangsul. Mung rupina engke bae pasi siang. Bade muli. Nah, atuh enggal-enggalan teuing. Saena mah sawengi deui bae atuh di dieu teh. Nuhun ceuk kana pangangken mah. Namung tetep bade wangsul bae siang teh. Tapi aya nu bade disuhunkeun mah kitu oge manawi ridho manah. Ceuk Neng Sumarni mimiti rek ngajalankeun maksudna. Aya naon Neng Nani bade mundut naon ka cece teh? Mangga tong asa-asa geura wartoskeun. Abdi teh teu acan sama mena amengan di dieu teh ceuk. Ari ameng sareng ieu Den Dadang kurang sugema da batur ulin di lembur. Abdi teh hayang amengan ka pamandian. Namung hayang disarengan ku cece sareng Tini. Resep gara ngasuh murang kalih ka pamandian mah tah sakitu ka hoyong abdi teh hoyong amengan sareng cece ngabantun Tini. Dedeh teuing Neng Nani. Nuhunnya cece diangken diajak ameng. Namung terang-terangan bae cece mah tiba heula oge atos tara amengan sanaos sareng pun lanceuk oge. Punten Neng Nani sanes nandu kana kapalai. Ieu mah sakadar ece bae. Ari Tini mah mangga teh teuing keun da moal ngarepotkeun panginten. Rani bae sina ngasuhna mah. Kumaha upami mung Tini sareng Rani wungkul anu nyarengan teu kaabotan? Jawab Juragan Winangsih bari neuteup ka Neng Sumarni anu budina marah mai lantaran eta anu ditujuna. Ih, disarengan ku salah sawios oge nuhun abdi mah ceuk. Asa diangken? Jawab Neng Sumarni bungangang hatena. Nuhun atuh Neng Nani. Winangsih bari gero ngagoroan ka alona. Tini, aya naon bibi? Jawab Tini ti tukang. Kadieu sakedeung bibi aya perlu. Bari ngagero deui ka Rani. Mangga Juragan nuju diacuk heula. Jawab Rani mang nembalankeun sanggeus beres ngamajuan Tini kakara nyalampurkeun. Aduh, meni geulis kitu Tini mah. Juragan Winangsih ngalem ka alona. Ari Belani geulis deui bibi. Jawab Tini kawas nu nyaah ka Rani teh. Geulis anaking cara Tini birani oge. Jawab Winangsih bari imut. Tuh birani oge geulis cenah saur bibi teh. Jantan cek Tini geulis, cek bibi geulis. Nah, ari Belani mah tetep ngangken awon bae geuning. Oh, Tini sagelis-gelisna oge bibi mah. Pangasuh Tini moal geulis cara dunungan. Jawab Rani mani ngalimba. Tini, ayeuna bibi rek marentahnya. Ieu Neng Sumarni hoyong diantar ka pamandian ku Tini. Ari ka hoyong mah sareng bibi. Ngan bibi tara ka mana-mana. Sareng moal ka mana-mana ari sanes sareng apa Tini mah. Kulantaran kitu kapaksa bae ku Tini sarengannya. Mangga bibi, namung Tini mah alim papisah sareng Belani. Kengeng sareng Belani ka pamandianana teh. Kengeng Tini malah ku bibi teh geus diatur ti tadi oge.
Yan anu bakal nyerangan amang kaneng Sumani teh tini, tapi tini ulah leso tina panalingaan birani. Tek atuh aya nama gera marios. Keun engke sabadana tas aramengan urang tua ngariungnya. Cek juragan Winangsih ngajurungkeun sarta bring nu dijurungkeun harita keneh marios. Da puguh geus darangdan. Nu gumbira rek amengan harita manira ribut semua anu bararungah, tapi anu mesum oge harita aya di dinya. Den Barnas geus sejen rasa tangtu aya nu ngajarum sabab karasana beda tingkah lakuna Nyirani. Henteu mere budi pisan anu biasana nempo lamun kakara hudang teh, tapi ayeuna mah henteu, cacakan diteuteup oge manehna mah tetep tungkul. Ari Den Barnas heraneun kawas aya hiji soal anu neken ka Nyirani, atuh barang breh katinggal Nyirani sareng tatamu lalempang kawas rek ulin. Ku Den Barnas dituturkeun tapi nuturkeun teh ngahaja. Di kajauhan ari deket mah teu wani, malum haritan ulin ngabring kawas macang krama. Waktosna kabujang see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.